mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang di Mang Jaya Official di channel YouTube ieu. Kalayan atas demi admin sareng kru di Mang Jaya Official, Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka mitra sadaya nu paresno ya subscribe sareng loncengna. Peryogi para mitra subscribe bakal Mang Jaya Official itu para wargi atuh loncengna ka mitra urang. Biasana upami para wargi ubami tos noya duanana sok kawartosan ge Mang Jaya Official ka mitra ieu episode nu mana tos kaluar tepi dacan da kitu nya para wargi kitu diandawisna. Atuh nu sering komentar ge atur nuhun sagala komentar ge peryogi para mitra Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Salajengna para wargi pon kitu deui para mitra sadaya nu sering ngabagikeun Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Mangga kapungkur kantos ngadangukeun dongeng zaman baheula cenah. Teu ayeuna aya di YouTube ieu cenah ieu. Aya YouTube dongeng zaman baheula ieu inget teu cenah kitu. Mangga ayeuna nincak bagian ke-84 Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ka-84. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang dina bagian ka-84. Para mitra kaum dangu, ari Nyinining jeung Bioon sanggeus ditinggalkeun ku Bahjilun dariuk ditepas deukeut lawang. Marelong kanu init bangun panasaran, hate Nyinining rada deg-degan lantaran hoream ngobrol lila-lila jeung Bahjilun. Untung kaburu balik nyamanya, mun teu matak seunggah, hoream yang hareupanana kuring mada eta sok loba peta si Abah teh, ceuk Nyinining bari ngareret ka indungna. Sarua keur neuteup ka Bahjilun nu beuki lila beuki jauh ngan katempo sirahna wungkul. Sabab kahalangan ku pagar hirup sisi jalan. Heueuh puguh rada seungah mage sok sieun aya perlu anu kacida dinesna. Makaning si Abah masuk keukeuh hoream ngajawabna mak teh bising salah kecap nu akhirna matak jadi mamala ka urangna. Muhun kitu da moal salah marek nyaritakeun lamaran teh. Sabab sok kitu si Abah mah keukeuh pisan mika hayang ka kuring teh mak, ceuk Nyinining. Teu boleh boga pikiran kitu lantaran sieun ku Bahjilun. Moal hanarima kana lamaranana ngan teu werat nyebutkeunana. Nya nyai kumaha eta teh atuh cing mah bejaan ulah era-era ari kanu jadi indung mah bebeja terus terang. Rek ditarima moal Bahjilun teh. Mun moal kudu puguh ngarah manehna teu ngarep-ngarep, lamun arek ditarima kudu buru-buru ngarah tererengse, ceuk Bioon bangun panasaran. Hayang nyaho kana pamadegan nu jadi anakna. Moal mah lain ngahinakeun ngan asa abong deui we kudu boga salaki ka pantar Bahjilun mah tuh mak. Pantesna ge nyebut aki ka manehna mah. Moal narima kuring mah ngan teu wani ari terang-terangan kitu mah. Bisi matak jaheut kana hatena dari diukur ku kahadian mah memang moal aya pa itung tapi da duriat mah moal beunang ditukeran kuno kitu mak. Najan kudunya ge moal dibikeun kuring mah. Sabab hayang kanu dipikeun suka ku kuring nya kaharti syukur ari boga pikiran kitu mah. Ma moal kagok mikiranana moal haban we nanya ka hidap sabab ayeuna mah geus puguh. Tapi lamun hidap teu hayang narima kudu aya alasan keur nolakna kumaha kira-kirana. Bioon nanya deui. Atuh para mitra beuki panasaran meungpeung aya kesempatan ngobrol. Nya tatu mah eta pisan nu matak bingung teh mah. Kuring teu bisa nangtukeun duka kumaha carana. Kuring teh hayang nemongkeun eusi hate yen moal narima kana lamaran Bahjilun. Tapi hayang ulah matak jaheut kana hatena bisi jadi mamala jagana. Tah kitu maksud kuring ge mak, jawab Nyinining tegas. Indungna ge ngahulang bingung mikiranana. Mun kitu mah nya hese atuh nyai, urang teh kudu sabar bari tetep mikir. Sangkan dina hiji mangsa mah aya jalan anu hade keur ngarengsekeun eta masalah. Tapi keun bae teu kudu susah-susah urang dagoan we nepi ka waktuna. Dangke ge moal bakal aya jalan anu hade keur mereskeunana. Ceuk Bioon ngabeberaha teh Nyinining, bari jeung hate sorangan bingung. Akhirna duanana tuluy ngobrolkeun masalah Bahjilun. Siga nu kamalinaan bet poho kana pagawean teu buru-buru milampah pagawean sapopoe.
Kira-kira jam 11 berang mangkurip datang ti sawah. Nu ngobrol kakara eureun tuluy dalahar ngariung balake cerakan bangun nikmat naker. Kocapkeun Bah Jilun para mitra tadi teh sanggeus hasil meunangkeun buuk nyinining. Bah Jilun tuluy balik ka imahna sadatang ka imah langsung ka kamar. Gek diuk dina kursi deukeut jendela ku siwal ngabijilkeun buuk nu meunang mulungan teh. Tuluy diilikan apik naker nyeh seuri leutik. Hasil ayeuna mah aing teh. Geus meunang buuk sakilo banyak, tangtu hasil moal gagal ayeuna mah. Bisa melet nyinining. Tapi kumaha nyangan tapakna nya. Ayeuna wae kitu sakalian, cek Bah Jilun bari mintel-mintel buuk. Nepi ka leutik pisan tuluy dibungkus ku lamak nu kabeneran aya di dinya. Geus kitu ditunda dina lomari di apik-apik. Samemeh indit Bah Jilun dahar heula meningali med. Lantaran karasa capek jeung lapar dibarengan ku hate bungah. Meni ponyok kawas nu mamayu tasudang gering. Sanggeus tarapti para mitra, Bah Jilun indit ti imahna. Ayeuna mah ngajugjug ka pancuran nu aya kuloneun imah mangkurip. Maksudna rek ngintip nyinining susuganan pasosore kacai. Rek dititenan tapakna. Bah Jilun sumanget nakar lantaran geus bener-bener percaya ka aki antri. Yen ku cara kitu niatna bakal hasil, bakal laksana meunangkeun nyinining. Wah, dahar geus ayeuna mah buuk geus hasil, kari meunangkeun tapakna we bungkul. Keun sian aja nepi ka budik di ku aing moal burung di dagoan. Diintip nepi ka hasilna pokona mah. Cek Bah Jilun bari leumpang meninga gandeang gagah naker. Teu jiga-jiga nu rek ngintip katampian. Samemeh Bah Jilun tepi kanu dituju harita Bioon kacai sorangan. Rek ngumah wadah bari ngisikan keur sore. Bioon geus biasa mun kacai tara make kelom atawa sendal. Tapi sok ngajingjing cai kana lodong. Keur kukumah mun geus rek asup ka imah harita ge kitu. Bioon teu make sendal atawa bas. Atau basa tepi ka hareupeun tampian kapaksa sidik pisan meni pating delewo. Tapakna sidik pating delewo. Kabeneran taneuh rada hipu da kasaweran ku cai ti pancuran. Sanggeus pagawean beres Bioon balik deui ka imahna. Lawang dicai teh mak, kuring rek mandi sakalian asa hareudang ye. Awak meuni carepel, cek nyinining ka Bioon. Nu kakara jebul tas dicai, nyinining geus nyenyekel anduk jeung wadah sabun. Subung aya kieu nyai pangna maka cai ge hayang laluasa. Da burit meusan masuk loba batur, jeung atuh rek mandi maka ditu. Ngan bayahna bawa ieu ye, kumah urang seupan. Mapoho tadi ye, cek Bioon nunjuk kana ayakan nu dieusi ku sasawi. Mangakeun urang kumah mah bari mandi, nyinining nyokot sasawi ari anduk disampaikeun kana tak-tak. Wadah sabun sina numpang kana sawi. Kop kana sendal karet meunang meuli bapana ti daya. Kuring kacai heula nyamanya munyi omoh nyamper ka pangbejakeun we dagoan sakedeung kitu nyamanya. Cek nyinining memeh ini. Urang bejakeun tapi rek ka mana tuh jeung nyi omoh teh? Rek ulin ka maineu aya perlu mah. Cek nyinining bari ngaleos teu malirede ka indungna. Bioon ngahuleng lantaran teu ngarti kana tujuan anakna nu rek ulin ka imah maineu. Sedengkeun maineu hiji kolot nu rapekan ahli kana ngahias panganten. Ngarek naon si nyai ka maineu nya? Rek ngadoni hias atawa kumaha? Atawa rek diajar dangdan kitu? Tapi ahkeun bae rek kumaha ge ari kana kahadean mah asal ulah diajar teu uni we. Ceuk hate Bioon. Bari melong ka anakna nu geus jauh murup pancuran saterusna Bioon migawe pagawean di dapur, popolah keur dahar sore. Basa nyinining kaluar ti imahna harita Bah Jilun keur ngagandeang di jalan. Ret ka nyinining kontan leumpang ngaraneg. Panon melong ka nyinining nu muru ka pancuran ngan teu katempo tukang nabungkul. Lah, asa kabeneran deui aduh si nyai geulis kacai. Dasar alus milik ieu. Sigana hasil maksud aing teh. Keun sia diintip wae. Yakin rek kacai sabab dina tak-tak nyampai anduk jeung elek ayakan deui. Beres. Beres tangtu hasil kabeh mah. Cek hate Bah Jilun. Bari melong ka nyinining sanggeus nyinining kahalangan kurung kuncau jeung tangkal kemang eros. Bah Jilun harita teh leumpang di para mitra. Nguliwed ka buni rek ngadon ngintip nyinining ti kaangangan. Sabab teu wani ari deukeut-deukeut mah bisi matak nyurigakeun. Tekung silila Bah Jilun nepi ka sisi gawir. Di dinya hieum ku daunna laja jeung koneng gede. Tapi Bah Jilun mah awas ka nyinining nu geus tepi katampian.
tapi teu sidik kabeh ngan ukur kaciri semet cangkeng kaluhur da kahalangan kudang daunan jeung jujukutan. Nyaan keur mujur aing lantaran bet kabenerannya nyinining teh kacai wayak ieu. Jeung sorangan deui. Da eta batur macan waktuna kacarai wayak ieu teh. Sigana moal hese ngalatapak lantaran moal pahili jeung tabak batur. Dan nu kacaina ge ngan sorangan. Ceuk Bah Jilun ngupat dina hatena. Ari panon molohok ka nyinining ngan can katempotongong nabungkul da keur dongko jiga nu keur ngubah sasawi teh. Heuleut sawatara waktu mah para wargi nyinining geus beres mandina. Tuluy balik bajuna teu dipake cukup ku make samping jangkung anu disalinangkeun kana tak-tak. Meulit kana beheung saeutik atuh meuni sidik pisan. Umyangna kulit mata kabita jeung mata lelenyapan pikeun Bah Jilun mah. Da harita ge ampir poho kana tujuan utama. Ngadon colohok neuteub anu tas mani. Eta kulit meuni umyang pikabitaeun. Siga humut awak ngagelempong mata kapeng-peongan. Aduh matak deung-deuleuheun. Eta di samping saraket awak. Mun geus laksana. Jigana teh asa nu sorangan we dunya teh. Ceuk Bah Jilun kumarwat bari cuplak caplek. Bakat ku kabita cuplak caplek ye. Teu karasa ngacai bakat ku heusu neuteub nu geulis. Sanggeus nyinining rada jauh sarta kahalangan kurung kuncau. Kakara Bah Jilun sadar kana maksudna tuluy ngusap beungeut bari ngomong sorangan. Waduh nah aing bet kajongjonan deui nya. Apaan kudu meunang tapak nyinining kudu buru-buru hasil ayeuna. Lamun teu buru-buru bakal bingung milihna. Bisi kacampuran ku tapak batur. Ceuk Bah Jilun terus ngetayap lalaunan kaluar tina panyumputanana. Muru katampian rek neangan tapak nyinining. Para mitra kaum dangu, tekung silila Bah Jilun geus tepi kanu dijugjug. Tuluy rarat-reret ka jalan nu sok diliwatan ku jalma nu kacarai. Breh nempo tapak hareupeun tampian meuni sidik pisan jiga kakarabieu. Teg eta teh tapak nyinining, Bah Jilun kacida bungaheunana pok deui ngomong sorangan. Waduh, aya geuning tapak teh moal salah deui. Ieu tapak nyinining teh. Kabeneran ye. Untung aing-aingna mah sagala rupa nu dimaksud laksana. Keun sia dialak wae ngarah tereh laksana ngahiji jeung nyinining. Bah Jilun ngadeuketan tapak nu pang alusna. Kabeneran dina taneuh hipu nu kasaweran ku cai pancuran. Bah Jilun nincak eta tapak sarta nyokel taneuh tapak jempol ku kuku jempolna. Ku dikudekeun ge kacokel sagede muncang geus kitu dicokot ku leungeun katuhu bari nyarita deui. Bagea Nyai hiap ka dieu bilu jeung Abah. Ulah ngarasa kagok jeung asa-asa sabab ayeuna mah geus jadi milik Abah. Cenah tuluy ngaleos bari ngeupeul-ngeupeul taneuh. Di buleud-buleud jiga kaleci. Hate Bah Jilun kacida bungahna meuni asa pangakangna. Lantaran sakabeh niat hasil kalayan lancar. Nu dibutuhkeun ku Bah Jilun memangan dua rupa. Nu hesena mah kiwari geus ngabukti. Buuk jeung taneuh tapak nyinining geus kacangking. Bah Jilun teu boga sangkaan yen tapak jeung buuk teh kabeh boga bioon. Sadatangna ka imah, Bah Jilun langsung asup ka kamarna muka lomari sarta nyokot bungkusan buuk teh. Ku siwal dibuka memeh dirampa diteuteub heula lilana keur siga nu hayang siwik kana rupana. Lila-lila nyeh seuri. Nurutkeun amanah ti aki antri buuk kudu dibeulitkeun kana taneuh dina tapakna teh. Keun rek dijalankeun ayeuna ku aing mungpeung taneuhna hipu keneh. Sina ngahiji jeung buuk. Ceuk Bah Jilun tuluy migawe eta syarat. Taneuh nu geus buleud jiga kaleci dibuntel ku buuk. Sina buleud bulat beulit nepi ka ampir buni kabeh kabeulitan ku buuk. Geus kitu eta taneuh dibungkus ku lamak boda sok dituna dina lomari. Meuni diapik-apik da bisi leungit lantaran ngalana ge teu gampang. Kudu antap intip jiga bangsat jeung deui lamun teu kabeneran moal bisa laksana. Sanggeus rengse migawe eta syarat Bah Jilun kaluar ti kamar. Terus diuk ditepas hareup. Mikir-mikir pilampaheun nginget-nginget amanat ti aki antri teh. Sanggeus rada lila kakara sadar yen pagaweanna teh can rengse. Sabab kudu puasa wawedalan meunang 3 kali. Can beres pagawean aing teh lantaran kudu puasa 3 wedal cenah. Mangkaning aing kana puasa teh rada melit, tapi pikeun ngahon tah cita-cita marek maksakeun aing sing tamat 3 wedal. Sabab lamun teu dipuasaan moal hasil cenah kitu. Keke.
Ari wadah lain poe naonnya poe deui ya. Leng Bajilun mikir. Inget-inget wedal manehna anu geus kapopohokeun lantaran sajabana ti geus kolot tara inget kana tara inget-inget dapang rasana moal aya gunana. Sanggeus rada lila mikirna Bajilun ungut-ungutan pok ngomong sorangan. Oh nya ceuk mah basa lahir teh Gunung Sumpit. Urug harita teh basa Gunung Sumpit teh keur urug di lembur rame hajat. Tah hajat naon harita teh nya? Leng Bajilun mikir. Tana-tana nama geus inget tapi poena poho deui sanggeus lila mikirna Bajilun nepak pingpingna. Sia inget ayeuna mah. Harita basa aing lahir nurutkeun carita emak. Keur hajat Rebo Wakasan bareng jeung urungna Gunung Sumpit. Jadi moal salah atuh tangtu adalah aing teh poe Rebo. Inget ayeuna mah, inget pisan moal salah. Sabab mah baheula kungsi nyarita. Yen bapa teh basa aing lahir keur milu ngadoa cenah kitu. Tapi ari ayeuna poe naonnya? Wah, poe Salasa. Untung inget mun kitu mah poe isukan we padahal aing teh kudu dipuasaan. Cek Bajilun bari ungut-ungutan. Tuluy ngahuleng sakedeung jung nangtung sarta asup deui ka kamarna. Teu kungsi lila geus biji leos kacai rek mandi bebersih. Rek kuramas ngarasuci tina hadas gede jeung leutik. Poe isukan bakal puasa wewedalan, Bajilun bener-bener buleud hatena. Panteng kayakinan sarta gede harapan. Percaya pisan kana amanat aki antri boga kayakinan yu kuat yen ku jalan kitu niatna bakal laksana. Kocapkeun isukna para mitra Bajilun geus ngamimitian puasa. Manehna teu ka mana-mana aya wae di lembur jiga nu ngirit tanaga. Moal udar ider jauh bisi cana capek nu akhirna lapar. Bajilun bener-bener panteng kana niatna, husu kana maksudna, teu galideur bakat ku hayang laksana. Miharap nyinining. Tuna heula para mitra kaayaan Bajilun. Nu keur ngajalankeun tarekah pikeun ngahontal cita-cita tina urusan jodoh. Ayeuna kocapkeun ading, sabada gagal neangan nyinining, hate ading ampir beak harapan. Lantaran geus sababaraha kali gagal jeung gagal bae, henteu hasil meunangkeun nyinining. Atuh sajabati kitu inget kana kepapatah tukang warung, yen manehna kudu mikir dua kali lamun mikahayang ka hiji awewe. Dina hiji mangsa para wargi adi ngalamun sorangan ditepas panon melong kaluar siga nu teu boga kahayang bibir balem tapi hate noroweco ka mana-mani sakur anu geus kaalaman naremongan deui dina ciptaanana. Para mitra kaum dangu. Harita para mitra sadaya ading nyarita asak beak harapan ieu mah ye. Na kudu kumaha atuh aing teh mun geus kieu na teruskeun atawa ulah ngakala nyinining teh nya. Lamun diteruskeun kudu bener-bener ngakalanana, lamun moal kudu ikhlas ngaleupaskeun nyinining. Kudu ridho lamun dikawin ku batur, tapi lebar deh aing ge. Boga keneh hak pikeun ngalamar, itu lengoh aing lagas. Itu lanyang aing bujang naon salah na atuh. Cek hate ading bari ungut-ungutan. Breh pangalaman nu baheula naremongan deui. Meni ebreh para mitra sadaya, utama nama dina mangsa keur bujang. Harita teh basa nining kakara balik tampele. Ras deui inget keur bujang kagok para mitra maksana basa mangke mangkat beger. Basa bebela keur neangan nining ka nagara siluman. Nyawa ading antung-antungan dina buuk salamar mun kurang-kurang namilik mah matak binasa paragat nyawa. Nah aing dapat ipis burih atuh apan sarua lalaki piraku kudu eleh ku pantar Bajilun. Memang Bajilun beunghar moal aya nu nandingan. Di dieu mah tapi aing boga umur, boga ngora, boga harapan nu jauh. Ta ieu nu kudu digunakeun ku aing. Modal ngora kudu bisa ngalawanan kabeungharan Bajilun. Ajang aing miskin da ngora keneh. Aya harapan bisa usaha keur ka hareupna. Sedeng Bajilun, lain ngahinakeun atuh dari geus kolot-kolot teh mah. Tah aya repan atuh isuk page toge boa pae. Cek ading jiga nu panas hate ka Bajilun teh jiga nu gemes. Nepi ka wani ngupat kitu padahal mungguhing umur manusa mah eueuh nu nyaho. Ading teh lila pisan ngalamun. Manehna nimang-nimang pilampaheun. Mikir-mikir nu baris dipigawe keur ngahontal cita-citana. Beuki lila beuki karasa jeung kapikir. Yen manehna ulah pondok harapan ulah waka peungas kahayang. Aya keneh tarekah nu can dijalankeun komo barang ras inget kana amanat aki antri. Subanget
Sumanget ading ngadadak ngaburingkal hudang deui. Aing kajongjonan teuing ngalamun make kudu nangkep tur bari ngaharuk bingung. Apan aing geus boga bongbolongan geus dibere pijalanan ku aki antri. Aina pisan aing kudu migawe eta papatah, kudu hasil meunangkeun nyinining, ngan samemehna aing kudu ngalahuukna. Kudu meunangkeun tapakna. Cek ading bari tuluy nangtung. Sup ka tengah imah rarat-reret kawas nu aya nu diteangan, akhirna sup ka kamar rek ganti baju. Sanggeus tarapti kenceling indit. Bareng jeung kaayaan kitu Mangkurip jeung anak pamajikanana keur ngariung di tepas hari. Harita kira-kira wanci liwat lohor Mangkurip kakara balik ti sawah. Ngahajar reureuh bari ngopi seupan taleus. Ngariung jeung kulawargana Bioon jeung Nyinining diukna teu pajauh. Ari Mangkurip ngahaja deukeut lawang dahayang tiis kaanginan. Nyai bapa teh kamari teh ngadenge beja yen hidap sok ulin ka imah mangina. Nya naon di ditu teh cing bapa bejaan lantaran perlu nyaho bapa ge bisa aya naon-naon nu teu dipiharep. Malum ka hidap teh loba nu ganggu, ceuk Mangkurip ngareret ka anakna. Panasaran hayang nyaho kana naon nu dipilampah ku anakna. Da puguh kamelang bisi anakna keuna ku gogoda anyar atawa bisi migawe nu salah jeung matak balai. Da teu migawe naon-naon, Pak. Ukur diajar ngahias jeung omoh. Kuma inde sok dipapatahan ngarah bisa cenah tapi abdi mah da can soson-soson diajarna ge kakara lalajo wungkul. Hayang sidik heula we carana, jawab Nyinining tegas. Da memang kitu kanyataanana. Oh, jadi kitu nya syukur atuh ari kitu mah. Ngan kadewe sing ati-ati sing bisa ngajaga diri. Lantaran ku bapa mah geus beda karasana ieu teh bisi aya kajadian kawas nu geus-geus. Bapa teh teu boleh melang ka hidap teh bisi aya jalma nu niat jahat. Nu hayang puas ka hidap boh ku kasar atawa ku lemes. Teu naon-naon aringan sakadar diajar ngahias mangan lamun rek ulin ka lembur sejen kade kudu hati-hati. Mangkurip mepelingan ka anakna lantaran geus beda rasa. Hatena sesebelakan bae sok sieun ka anakna aya maksud jahat ciga enggeus-enggeus. Mun pepelingan mah ku bapa nuhun we padanya abdi ge sok rada hariwang sok sieun aya deui nu kawas ti heula. Tapi asana mah moal kacida teuing Pa ayeuna mah da abdi ge sok ati-ati. Tema Nyinining ngaregreugeun hate kolotna. Pok Bioon milu nyarita. Tah bener kitu nyai kudu waspada ayeuna mah urang teh ieu. Lantaran loba keneh gogoda nu bakal ngarewong kana kahirupan urang. Ngan ari ceuk mah tetep hidap kudu buru-buru milih pisalakieun ti ayeuna ngarah aya tanggung jawab. Oh, bapa ge asa diingetan Nining. Ti heula teh kungsi ngomong ka Nining yen kudu buru-buru milih pisalakieun. Kumaha ayeuna na geus kapikir atawa acan? Kade ulah kajongjonan teuing. Nu ti heula oge kitu balukarna bisi aya jalma nu kawas ruhya. Mangkurip asa di jalanan manehna geus nanya deui ka Nining. Rada ngahuleng Nyinining teh lantaran ari hate leutik mah tetep can aya niat hayang bebas keneh jeung resep keneh ulin. Can niat boga salaki tapi lamun ditenan kaayaan kolotna jeung mikiran lalampahan nu geus kaliwat. Asana teh bener pisan manehna kudu mikiran pisalakieun. Tapi can aya nu kapilih. Sabab nu sejen can aya deui. Nu banget mah nganduaan nya eta Bahjilun jeung ading di lembur Cibonteng lain teu aya jajaka. Tapi kabeh geus pada nyaho yen Nyinining keur diparebutkeun kuduaan. Atuh teh wani ngarewong dasarieun ku Bahjilun jeung ading. Nah, kalah ka ngahuleng nyai cik jawab da teu hese atuh. Mangkurip nanya lantaran Nyinining teu buru-buru ngajawab. Can kapikir Pa saberat milih pisalakieun teh. Lain perkara ku enteng-enteng komo lamun mikiran Bahjilun jeung Kang Ading mah. Meni asariweuh mikiranna oge duanana ge teu aya nu kapilih. Jawab Nyinining estuning teu beda jeung enggeus-enggeus. Ngajawab teh kitu keneh kitu peneh bae. Ih, moal aya monyet hideungna atuh nyai ari kitu jeung kitu wae mah. Kahayang bapa mah heugera milih saurang nu sakira teteg jeung hate. Ayeuna mah kieu we atuh kumaha mun bapa rek pangmilihkeun. Sanu kapilih ku bapa? Nyinining curing hak yang ading nu kapilih teh lantaran manehna geus nyanya mikahayangna. Geus lain sakali bebeja ka bapa, atuh saja bati kitu geus karasa bumelana ka urang. Boh tanagana, boh pikiran jeung atawa hartana.
Meureun kanyahoan ku hidup ge kumaha bela najang ading ka urang. Nyinining ngahulang. Hate tetep bingung lantaran di pikiran teh akibat ka hareupna. Sok sieun aya buntutna. Lamun manehna milih ka ading geus pasti Bahjilun moal ngeunahkeun. Lantaran mun diukur ku kabelaan jeung kahadean asana teh sarua duanana ge taya bedana. Berat atuh dapa lantaran lamun eta nu jadi ukuranna mah naon bedana jeung Bahjilun. Apan sarua bela jeung nyaa. Jeung teu lebareun mere naon-naon boh harta, boh tanaga, pikiran oge geus taya kagok napan ngabantu ka urang teh. Nya kitu kaharti ku bapa oge Nyai. Tapi naha atuh? Nyai milih si Abah atawa kumaha ieu teh? Ceuk Mang Kurip bari mencrong hatena deg-degan. Sanes milih Bahjilun bapa ngan ieu mah ngabandingkeun we antara Kang Ading jeung si Abah. Asana teh aya bedana sarua we teu aya piliheunana. Lantaran mun ditarima hiji nu hiji rek kumaha? Beuna tak goleng balukarna, ceuk Nyinining tegas. Ayeuna mah wani nyawalakeun perkara ieu jeung bapana, da biasana mah cukup kungan kucanian. Oh, kitu. Jadi sarua atuh kitu mah tapi nu kapilih ku bapa mah taya leuwih wati Jang Ading sabab leuwih aya leuwihna ti Bahjilun. Naon leuwihna Pak? Ora keneh jeung di gede harapan ka hareupna. Ari Bahjilun apa teu aya punjulna nya? Nya aya punjulna tilu sejen Bahjilun mah meunang dina kabeungharan. Hartabana moal aya nu mapakan, tapi bapa mah teu milih hartabana moal serab ku kabeungharan. Nyinining ngahuleng omongan bapana memang bener. Jeung kaharti luyu jeung kahayang manehna. Kabeungharan teu jadi tujuan pokok. Lantaran eta mah ngan sakadar papaes dunya. Keur syarat mudag kabagjaan lahir. Tapi nu dituju ku Nyinining hayang sugema lahir batin ulah katalian ku rasaan munasabah. Nu teu munasabah moal tentrem rumah tangga najan loba hartabana lamun hate teu copong atawa kahayang batin teu kacumponan. Kumaha putusanana Nyai? Saha nu rek dipilih ku Nyai? Nyinining teu kaburu ngajawab lantaran teu kanyahoan bet geus aya ading deket golodog. Sigana kakarajol tuluy uluk salam. Punten Mang, da manaon teh ngariung wae teh? Hae, mangga ujang sok kalabat sakalian. Tas di mana Jang Ading? Mang Kurip kalah malik nanya. Diuk ngised mere jalan ka Ading. Nah, jawe ka dieu Mang. Lah, di rorompok teh taya batur ngomong meni ti iseun we asa di kuburan Mang. Kek Ading diuk panon ngareret ka Nyinining. Tapi teu lila tuluy neuteup ka Mang Kurip ari Nyinining ngan ukur rumenghap manehna teu nyarita kawas nu kasima. Para mitra kaum dangu. Harita para wargi sadaya tuluy Mang Kurip nyarita deui. Nya syukur atuh. Sok hadieu atuh, sok ngopi sakalian ujang, kabeneran Mang teh boga seupan taleus. Lumayan tambah ngagayot gado puguh kakara balik ti sawah Mang ge tuluy ngopi bari ngobrol. Mang Kurip nyodorkeun baskom nu dieusi seupan taleus. Bioon hideng nyodorkeun gelas anu dieusi ku cai enteh. Ari Nyinining ngan ukur nempokeun. Nuhun Mang da nya kuring hayang ngopi lah. Di imah mah teu aya nanaon keur sagala eueuh ieu teh. Ading teu nyema. Kop kana gelas regot nginum tuluy ngadahar seupan taleus. Dibarengan ku Mang Kurip. Aya naon ieu teh Jang Ading? Nangan saukur ulin atawa perlu ka Mang? Mun aya pangabutuh mah teu kudu asa-asa, datang tu ku Mang ge di pikiran ditulungan asal kadada kaduga ku Mang pikeun nulungna. Cek Mang Kurip bari neuteup ka Ading nu keur cacelebekan ngadahar seupan taleus. Teu aya Mang ngadaon ngobrol we tuh. Pada tadi teh lah ka kuping ting reneng jadi siga seueuran manawi teh aya tinu jauh horeng teh ngan ukur sakula warga we. Cek Ading manehna asa beuki berat rek ngomong. Padahal mah dina hate aya niat rek menta deui Nyinining meungpeung eueuh batur. Tapi teu wani kedal asa era jeung kararago. Ya teu naon-naon atuh ai tadina bisi aya perlu we Mang mah nanyakeun sote. Ah, teu aya Mang. Cek Ading jep jempe siga nu beak pi omongeun. Komo Nyinining mah barang jol Ading kawas nu umbung nyarita cicing we. Bari ni tena nu keur ngopi.
Ari ading sanya nama hayang ngakalan nyinining sangkan bisa menangkeun buukna keur syarat pelet. Da kitu papatah ti aki antri nan kacida hesena ading teu boga akal nu hade akhirna ukur ngupat. Kumaha aya carana nya? Na kudu diintipeula keur nyisiran atawa kumaha? Tapi rai kudu terang-terangan menta mah jigana teh moal dibere. Sabab bakal nyurigakeun kumaha atuh carana nya. Kan engke mau ge lah moal burung aya jalan keur ngalana. Moal we da sok aya kesempatan hade. Ading nyarita dina hatena tuluy ngareret ka nyinining nu harita keur ngeluk tungkul bangun alum. Teu milu ngobrol bangun hoream nyarita. Ari mak ka mana jang ading menitara aya nganyang-nganyang? Cek Bi Oon. Tuh aya Bi nuju ka sawah Pak Haji. Aya rameteun sakedik cenah. Jawab ading siga teu pati suhud ngajawab. Tapi pikiranana keur muter neangan akal sangkan menangkeun buuk nyinining. Getol si mamanya jang ading. Sok digawe wae unggal poe, temal mangkurip bari jung nangtung. Bebeja ka ading yen rek kapawan heula atuh ditepas dengan karitiluan. Tuluy ngobrol deui sakedeung akhirna Bion amitan ka ading. Bebejana marek mirun seuneu cenah. Atuh ayeuna mah kariduaan ading jeung nyinining duanana pahulang-hulang. Siga can kungsi wawuh komo nyinining mah ngeluk tungkul bangun alung. Nyai, hilap deui ka akang. Ading ngamimitian ngomong panon melong ka nyinining, siga nanya kanu can patepung. Atawa kakara patepung atuh meuni curing hak nyinining lantaran pertanyaan ti ading asa aneh kadengena. Da manehna mah cicing bae lain teu wawuh tapi asa kagok rek ngobrolna. Nama ke naros kitu Kang Ading, piraku atuh make hilap deui. Cek nyinining bari neuteup. Hate ading asa ngemplong lantaran tujuan hasil. Manehna ngahudangkeun sumanget nyinining da katara dina sorot panon disebutkeun poho teh meuni curing hap. Nya punten we atuh nyai akang teh hayang terus terang we. Naros kitu sote. Da bohongan ka akang teh jiga nu hare-hare meuni teu nanya acan. Pada mah antara nyai jeung akang geus lain wawuh kakara tapi nah ayeuna jadi kieu. Naon kasalahan akang teh? Hampura we mun aya kasalahan nu teu karasa mah. Ading beuki wani nyaritana. Lantaran asa aya harapan pikeun ngobrol jeung nyinining susugana niatna bisa laksana. Hapunten atuh Kang Ading rumaos abdi telepat. Tapi da teu rumaos ari api lain ka Kang Ading mangan asa kararagok rek nyarita teh. Sok sieun salah kecap nu akhirna ngajaheutkeun manah Kang Ading. Ih ari nyai kawas nu kakara we atuh. Apaan wawuh jeung akang teh lain satahun 2 tahun. Tapi ti leuletik geus wawuh piraku ayeuna make kagok deui. Tapi kaharti ku akang eta meureun peda akang kungsi mikahayang ka nyai. Ari ku nyai teu ditarima, teu kudu alit manah nyai sawios akang mah moal naon-naon. Akang ikhlas ridho na jadi tampik ge. Da akang marumaos sakieu buktosna. Ngan aya pamenta sarupa deui upami ulah api lain lah ka akang teh. Ari ditampik mah teu naon-naon da geus kitu kuduna. Da akang ge moal maksa ari teu keur sama sawios nyai. Ceuk ading beuki teteg nyaritana. Wani jeung taya ka era lantaran geus nempo nyinining bangun reuwas malah pok ngajawab meuni giak naker. Ih Kang Ading, da abdi mah teu api lain da teu nanya soten lain teu hayang wawuh lain soal ngawanohan deui. Tapi asa kagok era kurarasaan ngan abdi mah gaduh pamadegan. Yen Kang Ading nu bendu ka abdi pedah kagungan maksad nu teu ditampi. Hapunten Kang Ading abdi mah da sanes nampik nanging teu acan aya niat. Cek nyinining sasadu. Ayeuna mah wani terang-terangan ka jinisna tapi hatena memang aya rasa karunya ka ading. Jeung era kabina-bina bisi magarkeun harianeun. Ih moal bendu akang mah sawios bade nampik bade kukumah oge asal ulah megatkeun bawarayaan. Ulah ngajauhkeun duduluran akang mah jeung nining teh geus lain wawuh sakatiga tapi geus kacidalilana. Taku lantaran kitu anggap we teu aya naon-naonkeun masalah nu geus kaliwat mah. Urang pupus sing jiga ti heula dewe ngarah teu kagok. Mangga atuh hatur nuhun kana kawaningan galih Kang Ading. Duanana jempe pating haruleng jiga nu beok pe omongeun. Sedeng hate Ading kacida bingungna lantaran geus hasil ngadeukeutkeun deui mimitran jeung nyinining.
nutang tuna ge moal kagok mun aya naon-naon. Moal asa-asa mun rek nganyang nyinining mah beda deui rarasaanana. Barang geus ngobrol kitu, hatena jadi luak leok teu teteg jadi cus-cos kanu teu puguh karuhan. Para mitra sadaya mung hanyakal waktosna seep.